warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadaya. Tepang deui sareng simkuring Parenaupa Gunawan dina program Warta Sunda TV edisi Senin kaping 24 Februari 2024 bade nepikeun warta sababaraha menit kapayun. Ratusan imah kekem banjir di Andir, Balendah, Kabupaten Bandung. Sanggeus katarajang hujan badag mangratus-ratus imah di Kampung Andir, Kecamatan Balaendah, Kabupaten Bandung, kakeum deui caah. Sajumlahing warga mimiti gunjalan barangna keur ngeusi ka leleuweuk anu henteu kacaahan. Rasa warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan Warta Sunda dinten ieu simkuring pun Parenaupa Gunawan seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.